Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, cunduk waktuna dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi ki Sunda keur bararea. Disarangan ku sim kuring Hanidatu Salisu salami 30 menit kapayun. Baris nyarengan pamirsa sadaya, warta anu disikapidangkeun nyaeta ngabuburit jeung dinosaurus. Dinosaurus salah sahiji tempat pitontonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pajunjungan balarea kaasup pajunjungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngagondongan menang pangaweruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikaresepen kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi. Teu kudu heran mun eta pitontonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari didamping ku kolot-kolotna. Pitontonan dinosaurus teh nyaeta pitontonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba jeung geus musnah ti alam dunia. Pitontonan daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurus meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurus teh beda ti gambaran nu aya dina sawantara film. Antara bisa seuri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pitontonan teh bakal aya di Bekasi tepi tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa musah kitu nu dipikahatur wilujeng tepang deui sareng warta nu bakal dongkap sim kuring Hanidatu Salisu amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Go. Go.